mana ya? Budak nongkrong di mana ya? Gimana? Aing kayak itu belah ka budak pas gua naik budak di itu nongkrong. Baturan dituju nu sarongan bae. Kanyawan atuh teu boga kabogohnya. Ngarep-ngarep acan itu ge anjing. Dia ngarangkeun jomblo bae kayak gitu doang dia boga kabogoh bae. Atuh sarua bae aing ge hampuran teu boga kabogoh ti baheula aing ditolakan bae ku awewe atuh aing muntah-muntah aing ngan teu palablok. Kitu aing. Ada gitu dari doang jomblo ilah. Atuh Iya, ada dari jomblo doang anu milu jeung aing. Pang dibawa kana mbah. Amana. Atuh hayangna ke mana dari ayeuna? Dia boga mbak naon gitu. Mbah Google. Dia mah tuh tama aing ge boga mbak Google mah lur. ari tasbihna geden teu. Tasbihna bisa tarikna beheung bisa kieu. Ari sama aing ge dina pacebok boga lur. Teu mah oh na pacebok aing ge boga. Geus kan ambah dia bae ge. Geus ke urang grup baheula urang ngobrolkeun boga urang baheula lah urang ngobrol kieu gitu ka boga urang. Dia ku ari nu boganya urang mah jeung kana ambah ieu. Atuh aing kamari kacicik. Blok teu bebeunangan aing. Jabahna mun eueuh apa bikang nu eueuh. Atuh aya awewe nama aing kucing ditolak Menekan embah di bawah ku ieu. Aing menekan embah Google bae mah. sampai aing nyukur ku ari ge supaya rada ganteng. No. Ini mah aing rada happy nya saeutik. Sareng kuar di kudu kumaha ya urang kudu kana mbah Google apa kana mbah naon tadi teh sarongan? Nambah pacebok. Oh mbah pacebok. Heeh, eta nu tasbih gede eta. Oh. Nu sagede kieu. Ari dia menang teu mana mbah pacebok eta. Pacebok menang tina budak aya budakna eta. Di mana leutik tapi kumisan. Geus aya wisan tah. Oh. Tuh resep aing mun geus aya wisan mah tah. Yuk Jangan lah budak. dia nyaho ka budak leutik eta. Aya. Manehna nu nyahoon kana mbah Google eta. Naon eta? Aing ke urang ka ditu lah ka mana heula. Angkeun. Geus kolot jasa tah. Udah budakna galitik kene. Untungna aya keneh eueuh. Ari masalah huntu mah duangna mah geus ompong tadi eta. Resep aing busina eta ku aing amun seuri kadeul ngehel. Angkeun moal ayo. Tangkeun belah. Aing keur pusing ieu sarua aing ditolak Dia mentah-mentah. ke budak mah si bikangna cicep. Turun naik dan jalan aja. Geulis tanon bukan. Atuh sedang bae kan. Astagfirullahaladzim. Kumaha? Leutik tadi nu kumisan. Aing mah Google. Anu tasbih gede. Oh, alain kanu leutik eta, anu leutik kumisan. Anu nyahoon tadi mbah pacebok. Oh, anu aya wisan. Oh. Kumisna. Eta geus urang ka itu. Oh, geus ayo berangkat. Geus nama di dieu nama motor ieu geus tiluan ya. Oh, Para rusing aing. aing nek rada close aing na motor aing. Ya dan. Kedan. Gua lari geus punyen. Ih, atuh can. Oh, jangan ngomong kan. Waduh, Aing kan ieu sekarang. Gigi atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jahe tamu ya. Udah marana ya. Bisa ieu punten ieu Pak arek ngayakeun robokna ku Karmet. Karmet. Iya. Ayo perlu naon ya. Waduh, priogi Pak Karmet. Calik. Ayo perlu naon ya. Kayaknya. Atuh ieu mah biasa we keur kapusi. Lain ieu gaduh. Perlu ya ka ke Karmet. Dia sebutna Karmet kan benar ceritaan batur ya jelema meletik tapi kumisan. Dulu
Kaget tadi gue bener-bener di karpet emang ada yang ngecarita gitu zaman meletik tapi kumisan gitu. Tadi hati sana naon ulup yo aya kadarari lain naon yo. tadi gue betak istighfar bae gitu hati. Atuh biasa. Yo ku abah geus kaciri yo keur merap tapi nasib ieu ti bareto kieu. Atuh cah eta katebal. Waduh. Naon bae eta masih ikhlas. Kasep. Alhamdulillah, yang aya curi aya. Gampang jeung abah mah. Yang tujuanna ieu kan lah hayang ka rumah ujang. Tapi mah ngajajakun ka dieu kadinya ngajajakun. Atuh ieu nu palainya. Oh, palai. Panglai kita panglai. Panglai ya. Lain abah mah ti baheula kieu. Garogi. Garogi. Tuh tiasana naon abah mah. Aya. Ya. Aya. Naon bayang tepung eta mah pokona mah tak cer. Nah, lu pernah terserah abah bae ya. Aya, ayo siap. Neng berangkat deh. Mas motor mah di juga ya. Ayo abah heula silakan. Arek ditungtun. Gendong. Ih, ulah kolot ya. Benar kau. Kurang sekali. Ari bah. Ayo balik. Ayo ngapa? Jauh kana apa mas deket? Ayo. Geus ayo Lain budak lu jadi kemana itu bang? Ayo. Biasa di mah. Buka pegawaian. Pegel ya, Bang. Ento deket ayo besok. Pangjampekeun bae nya. Bah. Aya dulur bah ya. Mah, eta sebelah urang tah. Aya kabikang cenah bah. Mana Eta tan, eta. berat aja goreng sama Juni. Bah, minta tulung bah, dulur abdi karunya bah. Terus bisa ben Eta. Salah naon bah ya bah. kantong Oh, abah mah. Itu cuma ya bah. terlalu syarat nggak baik. Tah, ya. Kumaha eta? Siap tah teu? Atuh siap. Kadarare ieu baru rudak ge. Geus kuari mah ku abang petakeun gitu. Jadi sabar. Persyaratanna Aku mah aja. Aku mah wari. wari. Iya, matre alat jeung ieu na ye jeung bahna ye, balik ieu bakar men. Geus kuari mah geus ieu. Geus ulah ngomong-ngomong matre kuari mah ari serangan gua mah geus segera bikin bae. Mah kurang-kurang atus udah balik. Waduh, sendiri gua. Makin puyeng baik. Ari abah mah nulungan kana ujang. Banyak mah gitu itu pakai persyaratan duit gitu ya. Tah. Bah, duitnya di dia nya. Ih, pan harus. Kaget kurang. Selapkan di dia nya. Eta abahna kok bisa ngomong gitu tuh. Biasa ieu mah. Ben Tapi rada nya mudah-mudahan bae nya. Kahayangna laksana. nya. Ya geus burit ieu cuacanya, geus segera baralik. Sukses. 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 Karena jangan. Ceng. Hasil euy. Iya, oh, kali budak Jewan budak. Polong eta budak. Polong. Geus pokona mah. Geus Bayar kenyar teh ya. ulah loba omong. Bisnis. Ieu ngaranna.